Alah, hujan euy. Teng bawa cendol mekeun. Ah, mekeun lah. Aduh, lupa. Kotor deui jeung hujan teh ah. Loh, si Dadang kemana yuk? Masak mie mau cengekan tuh. Mohon itu neangan. Oh lah. Oh no. Kurang, aing tinggal bener mana? Betul guys, capek. Halo Rowas. Aya naon kan ieu? Ay, urang ditanyakeun isi Jasmine aya ulit hadiah. Tadi mah aya isu-isu mangan ini tuh si Kaila. Coba pangampun ke saat dia ulah. Besok sok. Kehala atuh. Sok-sok meneh teh apa? Iya atuh kusorana ya. Mane nih bet pundungan jadi jelema teh. Atuh. Lain telepon. Kaila. Kaila. Ya indung mana telepon ya? Ting dek naon ya? Sok buru atuh. Lila teuing ngumpul teh. Sok ana teh lah. Soalnya mana juga orang tadi ngomong orang ya. Sok buru. Halo nek masak. Halo, Assalamualaikum. Masak seblak. Waalaikumsalam. Si Jasmine aya di mana? Iya, aya. Kan nyeblak, kan babaturan. Iya, indungna neangan. Oh, nya mah teh urang bejakeun ke si Jasmina. Nah, bejakeun cenah balik ayeuna. Nya atuh tosnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha nelpon? Eta indung urang. Naon? Oh, tadi aya indung mana cenah ke mana? Heeh tuh urang pasak kelas sebelah tuh. Urang masuk lagi orang balik tuh. Nah, yuk. Yuk. Urang pasak kelas. Kita bawa ada mun kurang di geroan. Tuh buru. Salah. Dan Bu Bos, Kang Bob, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Bos, saya Kang Bob nah. Iya, ini kemana wae nempot teh? Mohon. Saya Kang Bob nah. Aya, sok cari heula. Urang sauran heula. Siap atuh. Boleh, terima kasih. Dang mana wae mana aduh Aya, Kang, naon? habul tenenya. Iya. Aduh kacamata anak Baik, Kang, kacamata anak. dewek teh boga. Ya, aduh. Kumaha cager euy? Iya tuh Kang. Aduh. Rabun hembur Itu kacamata lah. Alah. Iya. Aduh kemana wae maneh? Heubeul karek aya kabar karek ulin ka dieu. Gua geus beunghar euy. Iya Kang nanyakeun si Aep ka dieu. Si Aep teuy. Basa kamari mah nyarita ka Akang teh si Aep teh rek mudik. Nyarita nama ka Akang teh. Rek mudik si Aep teh. Nah,
kamane kabar gitu wah pas saya sih mana yang saya Itu Kang ngari pas ya mah nya lain sih ngan kamari teh urang keur ngome kenteng naik taraje si tarajena didorongkeun itu urang teh labuh Kang ke balong urang dibabari dengan itu tong kapaleunaan gitu bahwa nungnya si aya paduh da tadi na ge teh naon urang mereka ngampura kamari mah amek we da itu kalotor pisan Kang. tapi itu pun naon eta balongna Itu Kang mana labuh teh dina syukur we. oh bisa rusak balong mana gara-gara maneh labuh Nanti akun teh balong lain anak buah atuh. kan bahaya di maneh mah bising silaka ge da sidik balong nu berguna mah kan kepake laukna ku akang Euy. lain kieu ya teh akang dengan beja nya tetangga di tetangga sabelah aya motor sana nu mirip nu jiga motor nu akang nu leungit teh cing pangeledikeun kumanehna bener eta motor akang lain Siap tuh Kang ngari kitu mah ke kurang teangannya. omat cing kudu hasil jeung bari mun bisa bari operasi akang teh butuh duit ya Oh, aya borongeun balong lain balon 2 treukeun balon teh agak pada pariwisata lain seuri dengekeun kok mending balon wae tuh. pokoknya mah kitu we lah mana opa kudu bari nyelidik motor kudu bari operasi jeung kudu hasil omat Siap Kang. jeung bari eta si Aep kade kontek-kontek si punung Siap. yang kitu we lah nya Enak operasi tukang oh, ya. siap sok cing hasil Ya, ayo tukang oh, ini sok Ya. Aing mah itu semangat tuh si Aing. Ngaruh lah di warung ngopi. Kang kemana cing kade sagedeung beneran ngaliwat mana eta dia si Dadang dia teh diberi tugas ku akang gitu teh keur maluruh motor jeung kena operasi baturna cik kumaha baturan Siap. ulah sagedeung Ya ada lah Bang. meh hasil Jadi gini, Kang. Yalah, aduh. Cuk, hidung cuk. Nganyuk mah. Wah, atuh sok we jiankeun. Bohong sih mah Jangan, lain nganjuk lain sok. Kan ke duitna cuk. Mang, ke duitnya. Ya, kade ulah bohong. Mantap kopi. Bang, woi. Goblok sama rewas. Untung ku anjur onjok makan bolong tak ada teh. Karena mereka dia. Kita kieu. Urang tadi titah ku Kang Bob. Tah naon? Kita maturan maneh. Oh benar. Kurang mau batur si Aep. Aing jeung balikane. Teuing kede. Kopi. Kopi atuh. Cek, kopi jadi cek. Ya. Rewas. Untung sebahe kopi. Untuk ngopi teh. Oh. Kurang operasi ayeuna. Siap lah. Ayeuna wae Heeh, kayak nomor segede ngelanya. kopi lah atuh. Oke lah, iya si Kang Bob teh motor si Kang Bob anu eta aya di lembur sabelah. Tangke tugas urang incar ka ditu nya. Siap. Dengan kapanginya. Siap. Don. Ya, teman dia eta kulit nu kuat sideng gitu. Asa bolor dang, kita tato. Atau gitu. Tato ieu teh tato zaman baheula. Urangnya baheula ditato di dieu. Mau balik tato maneh? Tato naga. Tato naga. Oh. Mana ayeuna? Oh, pae da teh di Paraban. Apa parabna naon? Layar eta teh. Wah, layar kok saya mah. Ayeuna. Kopi mana kopi teh? Ya kopina. Burit, enak we. Ya kopina ya. Terjadi cah. Kumaha teh balik Iya, terjadinya jadi terjadi nganjukna dayak Kumaha rugi teh. Ngomong ah. Teh kudu dibayar, mana aing teh kudu bisa ka pasar. Teu balik pisan sia mah kudu santet ku aing. Dang, kala euy. Sok atuh udah mangarese. Astagfirullah, ari mana kunaon deui atuh. Rata kan seblak tulang, gitu kamar itu tadi. Lada teuing jika nama. Sama da seblak tulang di dahar, daging namun edek. Kurang kumaha balik heula geus kadang. Aduh atuh cuk.
paling mana Kurang juga aing mah sedih ya masih aib mah kieu aing aya batur meureunnan. Rek naon mana make jigat urang sagala. Rek udah kieu deui. Lain. Aya naon euy si Jasmine teh? Anu nyegat. Duh. Mencurigakan ieu mah euy. Dan urang mah mana inget kana teh ka urang. Saha? Teuing ka apa? Kela. Masa eta teh kan ganteng urang teh leungit. Oh, maneh. Tah eta Rek naon deui maneh? Urang rek nanyakeun eta motor urang aya di mana. Aya motor maneh mah di imah. Eta teh masalahna mah lain anu urang anu Kang Bob. Heuh, sok adeukkeun heula kantong urang. Sok deukeun kayak kurang dibikeun. Heuh, sok ieu nomor HP-na catetkeun. Sok catetkeun. Sok. Nu ieu we lah. Sok Sabaraha? catetkeun. 08 Hiji 38 hiji 38 884 884 845. Geus. Tadi WA-nya. Geus sakitu we ayo. Awas saya mau angkatnya. Jasmine. Hari biasa anu kan. Eta nu nyokot kantong urang teh tinggal di Samanu. Itu lompat lah kurang. Wah, banyak kali itu, boy. Lawas, kita lagi. Siapa yang ya? Ada ngajak dulu ke orang. Hey, ntar. Oke, siap. Aduh, si Dadang. Si Dadang euy. Ayo. Datang lah. Liar kieu. Baik ah bejakeun nasi mangkok. Pelap. Naon? Itu bataran oleh ka mana euy? Euy. Matunya. Undur. Juga nama hayu teh. Balik ka sieun lah. Balik isna mana? Tulikeun deui mah. Panggil. Tega wae ka Pipi tinggalkeun. Oh, Pipi, mimi teh lain teh nyaa ka keluarga, da kumaha mimi teh nya pangabutuh kala leuwih gede. Maha be si Ujangnya ku Pipi urus sing bener. Mimi tega ninggalkeun Pipi sorangan atuh budak kumaha. Wah, atuh da kumaha geuninganan pangabutuh teh kalah leuwih ku si Ujang bagi gede, kalah gede pangabutuhna.
Jadi Mimi teh kumaha atunya. Mimi jadi sedih. Tapi kumaha tuh Mimi teh ini halanya cing Ridho ditinggalkan ku Mimi. Tapi Mimi teh halanya tanya Mimi pada berangkat terapi. Assalamualaikum. Nah, akan Bobi teh tabu sakit terus saya di bumi ya, Bu. Ya kemana ya Pak? Cing orang telepon gerak. Tuh itu bapak banjir tuh kunaon orang serat. Bob, Bob. Itu. Aduh, aduh. Bob. Kenapa kan jangan dulu abun ini berat-berat itu si Mimi. Kemana? Si Mimi ini jadi ke Arab. Iraha. Iya ini. Aing karena naon? Tuh bebe jalan dan kumaha dadak ini teh atuh. Coba atuh laporan heula ka saya naon teh. Ini kumaha atuh ya aing sampai ka mana ya nak? Orang susul kumaha nya? Beja-beja dek ini Ke pokoknya sudah kumaha dicarek hese pisan udah ada si Mimi teh jadi angkat jauh merenannya dia kumaha tuh ya tuh Pak Kades aing masih tepuk ya geus ge mah orang balik heula we ka mana Pak Kades mau ngomong Bobi heula loba aya dicaritaeun abdi teh ieu masalah itu kumaha si Mimi atuh mikiran teuing itu mah majikan antep mah majikan ayo